Rengse bagian ke-16 carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna urang teraskeun bagian ke-17. Atuh mangga ngaturkeun nuhun terutami para mitra sadaya gelebugna angin teh eta yang gelebug angin teh para mitra angin rawa ono. Ieu rada benten dongeng para mitra sadaya dongeng ieu rada benten. Namun para mitra janten teu seueur dialog para mitra namun seueur narasi tapi sok sanos kita oge para wargi ngagambarkeun kumaha riwayat rawa onom gitu numutkeun Aan karangan Aan Merdeka Permana. Mangga mangga ngaturkeun wilujeng adamkeun ka suri kaum dan sadaya. Ari basa Sunda cenah para mitra lamun rek nangtung jung nangtung cenah. Aduh ngan ulah jung nangtung ulang puyeng we para mitra. Bumi alam asa muter ulah eta banyak para mitra. Aduh lebet angin rawa onom. Mangga para mitra sadaya kawargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun wilujeng adamkeun carios nyambung gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ke-17. Mangga nyangakeun wilujeng adamkeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana. Dina judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom. Mangga urang teraskeun dongengna etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangga para mitra urang teraskeun deui dongengna. Harita para wargi sadaya atuh. Mang Lendra sakumaha nu kauninga pendak sareng anu geulis. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina cenah ceuk paribasana para mitra sadaya. Lamun ditilik ti gigir lengik, lamunna dipandang ti tukang lenyang. Estuning para mitra geulis we lir ibarat putri turun ti kahyangan teh lain bobodohan para wargi sadaya. Memang kaayaan harita pikeun Mang Lendra mah kitu titinggalianana. Tapi duka teh teuing saha sabenerna eta wanoja geulis anu ngakukeun ngaran Nyi Maidah teh para wargi sadaya. Harita para wargi anu mulia Nyi Maidah make jeung wanter ngengenyang leungeun Lendra. Nu kieu meureun para mitra sadaya nu disebutkeun cenah hiji awanoja anu memang wanter nu disebutkeun tongeretong keur tamiang awitali awewe wanter wanian kalalaki. Puguh we Mang Lendra ge ngarasa reuwas para mitra aya ningali kaayaan kitu mah. Ulah nyai ulah aduh lesotkeun cenah udah sok garamangan gitu nyai sok karawak nyai si nyai kunaon nyai pamali pamali nyai mah sok aya wae deh ulah kitu pamali ye ceuk Mang Lendra kalah kekepehan jiga nu sieun di kumaha bae. Kakang hayu atuh Kang keur naon make hirup dina alam impian barina oge. Mending hayu gerayu rang kokojayan di alam ieu, alam nyata, alam cinta hayu Kang lah jeung nyai gerayu meungpeung rine ayeuna mah. Ceuk Nyi Maidah magis ngengenyang deui bae. Ulah nyai ulah urang teh ye teu katalian ku tika. Pamali pamali. Jeung deui kumaha ke mun kapergo ku umum. Merukan teh ai nyai sok aya wae. Ya, ulah. Ceuk Mang Lendra nolak kana kahayang Nyi Maidah. Ai biwir para mitra sadaya nolak sotenan. Sabenerna mah ari hatena mah ngagugudug, hayang ngalajur nafsu ngumar amarah cenah para mitra. Ngumar amarah lain ngumar amarah nafsu hayang neungeulan, tapi hayang ngeukeweuk cenah hayang ngeukepan. Kitu nu aya dina hate hiji lalaki nu katelah Mang Lendra.
Para mitra anu mulia, Lendra sanajan dadana geus kebekura sabirah, tapi manehna teu sumerah ku godaan. Ongko hate leutikna ngarasa curiga yenna ieu teh lain kajadian anu sabenerna. Jeung ngarasa aneh make ngadenge sora anjing tadi sora babaung sagala rupa. Malah ayeuna ge kadenge anjing babaung deui tupuguh we. Pikeun Mang Lendra mah ngarasa luar biasa, manehanana asa kukurayeun. Luar biasa sieuna nyang hareupan sarupa kitu. Para mitra kaum dangu, kusabab kitu sabisa-bisa manehna babacaan. Malah masa babara kali nyebut asmana Allah. Manehanana satekah polah muntang tulung kanu agung mementah kanu maha kawasa. Ka Allah subhanahu wa ta'ala, ka Allah Azza wa Jalla, anu memang para wargi sadaya harita kene. Kayan Mang Lendra barang geus babacaan, awewe nu aheng tea nu katelahna nyimaidah teh katemong bangun anu ambak para wargi. Manehna ngadelekan jeung dusdis, malah tekung silila bertak lumpat ngiles kana haur gereng. Keur kitu kadenge sora anjing babaung. Hatu puguh pikeun Mang Lendra ge ningali kaayan kitu manehna meniku kurayeun bulu punuk ge para mitra kontan dadak sakala meni cara rengkat. Mangga para wargi sadaya urang teraskeun deui dongeng nu tadi anu namina para mitra gelebugna rawa onom. Gelebugna para mitra ayeuna teh angin rawa onom. Anu mana para wargi sakumaha anu kauninga, sabada Mang Lendra babacaan mah harita teh para wargi sadaya. Sabada Mang Lendra babacaan, kaayaanana teh para wargi, nu nimulkeun ka Nyimaidah teh, katemong bangun anu ambak Nyimaidah teh keuheul, harita manehna ngadelekan jeung meni dusdis sagala rupa. Malah tekung silila bertak lumpat ngiles kana haur gereng. Heuh, anye aing heuh. Malukna naon atuh ngaranna nya? Jeung eta satu model aul jigana mah. Mun di sarada kitu aing mah beuki sieun nah di mana atuh teh nya? Raraneh teuing. Aduh, jeung aneh deui eta cawene. Make jeung teu boga sopan santun pisan. Jeung ngamurah-murah harga diri deh. Asa kakara aing mah. Ngadengin lagi. Aing mah sieun. Tapi mun siluman, nah mun sakitu geulis nanya siluman. Tang meni geulisna ka bina-bina we. Lebar ku pangawakanana we, mun sakitu sampulurna. Aduh. Awak sampulur. Dalamun ditilik digigir lengik atuh. Di tukang lenyang dalin bobodohan beungeut aduh mending ngadaun seureuh kitu nyaan eta mah kulit hejo carulang ampun deing nyan kakara aing menempo samodel kitu ambewe aduh ngan karunya we eta nya pangawakan sakitu alus teu kaimbangan ku paripolahna nyaan aing mah ceuk Mang Lendra para mitra sadaya ngagerendeng nyarita sorangan. Ari akidarum harita para wargi sadaya ngahaja nyusul-nyusul. Harita teh sabab jajaka nutiluan nyaeta badegana bendara wadana ranca teu kapanggih laratanana. Waktu manehanana para wargi sadaya nyebrut tumpak kuda harita teh balik deui. Balik deui ka tukang nuka sampak teh ukur kuda tilu bari nu boga nama nyao keur aya di mendi. Kuda nu tilu teh huam hiem jiga nu kerenyang hareupan marabahaya. Aneh luar biasa, aneh cenah nu karanapan harita. Akidarum tuluy harita teh manehna ngagrendeng dina jero hatena. Aing nyari di kamaranya itu barudak teh nya. Nu sejen mah pahibut ngepung mencek. Ya kala-kala eueuh. Jeung deui kuda satilu-tilu diantep di nusuni. Ada aneh teuing cing ku aing urang geroan. Yang Dayat. Yang Lendra.
Ay, kamaran, atunya. Ujer! Ujer! Kamaran ang barudakinya. Aing mah. Hei! Di mananya Marani? Di mananya Marani? Sora para mitra balik deui pating saleor harita teh. Sora Aki Darum keneh malah mah para mitra sadaya. Kaayaan matak pika keungeun harita teh para wargi. Aki Darum gogorowokan bari luak liuk dina kaayaan bari matak atuh harita. Pika keungeun. Tidinya kadenge para wargi sadaya sora kuda harita teh disada. Bari jengah kuda katingali para wargi make jeung lumpat sagala rupa ngotoplak. Bari jeung huam hiem. Memang kaayaan kitu teh para wargi sadaya. Eta kuda nyamperkeun ka Aki Darum bari huam hiem. Geus kitu mah para wargi sadaya Aki Darum harita teh nyarita deui. Shit, tenang. Gamir. Gamir, tenang. Montong risi, montong sion. Tenang. Jeung aing ayeuna aya di dieu. Tenang. Pokok namanya, keun ku aing urang parancahan. Jurig nyingkir setan nyingkah. Cek Aki Darum marancahan. Sabab kuda jiga nu marojengja teu betaheun aya di dinya. Ari kuda para mitra sadaya sabada Aki Darum marancahan teh anger we huam hiem kuda teh para wargi sadaya. Bari harita teh rek lumpatan ka ditu ka dieu. Memang para wargi kaayaan teh mata kreuwas oge keur Aki Darum. Tapi sok sanajan kitu kulantaran Aki Darum hiji para wargi kolot nu legok tapak genteng kadek. Loba luang jeung pangalaman manehna surti tur ngarti jiga nama aya kajadian anu memang kajadian gaib anu tumiba ka nyaeta minangka nama barudak asuhanana nu tiluan teh. Atuh geus ningali kaayaan kitu mah tungtungna Aki Darum harita teh nyarita. Paingan kuda sieun atuh da aya orai sanca sagede catang kalapa. Moal mah barudak diteureuy ku orai sanca kitu. Tapi da ari mireungeuh beuteungna mah kempleng jiga can nyatu naon-naon orai sanca teh. Apan awak si Ujer mah lintuh basakel deui. Jeung deui meureunna beuteung orai teh bakal bureuteu mun ngalegleg awak si Ujer mah. Cek Aki Darum keur kitu para mitra kadenge sora anjing babaung. Anjing babaung dinya. Waduh ieu araraneh ieu. Nyaan ta anjing babaung mata keung di tempat. Aya naon atunya? Cek Aki Darum sanggeus mireungeuh orai sanca ngulawit nangkod dina dahan kaibada. Memang harita teh matak pikasieun para wargi sadaya. Lantaran harita urai sanca sungutna langsung calanga para wargi sadaya. Ngaluarkeun sora hos-hosan. Malah waktu hos-hosan teh para wargi make jeung ngaluarkeun haseup hejo sagala rupa eta orai sanca. Kaambeuna bau hangru. Harita ge para mitra sadaya nyaan kaambeuna bau hangru orai sanca teh para wargi. Matak lieur kana sirah ningali kaayaan kitu. Harita anjing tetep babaung kadenge ti kajauhan. Atuh pika keungeun beuki nambahan bae. Karasa ku Aki Darum harita. Aki Darum neger-neger maneh para wargi sadaya. Aki Darum nyarita deui. Waduh. Aing kudu nyingkir ti dieu. Ieu teh pasti orai siluman nu rek ganggu ka aing. Tapi memeh aing indit, aing kudu nyalametkeun kuda nu tilu heula. Bising diganggu ku eta sato. Hush, ningka sia, ningka kuda. Hush, ningka kuda, ningka ka ditu. Sia geura indit. Harita kontana kuda teh para mitra sadaya muringis. Bari langsung kuda ini tengah jauhan di eta tempat kokotoplakan para wargi. Geus kitu
kuda muringis deui para mitra hihiem. Geus ningali kayan kuda arinit mah para mitra ngajauhan eta patempatan. Harita ge Aki Darum teh para mitra ati kajauhan kadenge aya nu lumpat ka kadengena. Geuning Jang Lendra. Tas di mana ari Jang Lendra? Itu juragan sia koko tetengan yang dapan alat moro di bawah ku Ujang. Mana di Ernu sejen? Aki Darum menyarita lemes tapi ari bari nyungkun lemesna oge para mitra ka Mang Lendra. Kadenge para mitra sadaya Mang Lendra haruh hareho. Aduh capek ki. Capeknya. Aduh, capek luar biasa. Pokoknya capek pisan ki. Oh, lain capek-capek aya naon ieu teh. Sok arah-aneh teuing cing caritakeun ka Aki atuh. Mun manggih naon? Sok udah nyarita kadinya. Jeung di ka mana ari Jang Dayat jeung si Ujer? Teu katingali geuninganan. Temal Aki Darum para mitra nanyakeun Dayat jeung Ujer harita teh. Memang harita ge nu ditanya masih kene ngap-ngapan. Bari haruha hareho hanapasna naik turun tandaning cenah para mitra. Jiga nu capek naker. Naon atuh? Nanti tadi ge uing mah papisah ki. Teu bareng jeung maranehanana uing teh. Baru papisah. Hari itu kuda geni anger babarengan tiluanana. Andika tiluan init ka mana nepikeun kacul kuda atuh barina oge? Cik Aki Darum nalengteng para mitra sadaya. Tuh, ingat tuh ki. Teu kami ge lieur ieu teh. Teu bisa mikir pokona mah. Ngan terus terang we uing ge mending saherannya. Asa butak we di dieu mah teu bisa mikir uing teh ki. Aneh ye. Aneh luar biasa asa kakaraeun teuing. Ngan terus terang we. Aneh bin ajaib di dieu teh ki. Temal Mang Lendra. Manehna bari nyabakan tarang sorangan para mitra sadaya. Nandakeun manehna keur dina kaayaan lieur. Manggi hal anu teu asup di akal. Atuh geus kitu mah para wargi sadaya. Tuluy Aki Darum nyarita deui. Teu bae maneh mah ngomong teh ditanya teh kalaka pindah naon teh pindah omongan. Yo ditanya sabener-bener ku aing teh. Yo kalaka nyebutkeun lieur. Rada pindah be dia teh. Itu orai calanga poe deuleu tuh. Tu orai calanga poe. Omong Aki Darum bari nuduhkeun orai sanca nu jongjon meulit kana dahan kai. Bari katingali cenah para mitra sungutna calangap ciga nu rek nyapluk. Mana kida orai di dieu mah? Ari sia atuh Jang Lendra. Nah geuning teu nyaho kitu. Eta orai tah deuleu. Orai sanca meuli sakitu badagna. Meuli sagede catang jambe mun teu salah mah. Mana? Teu nyaho uing mah teu katingali aya orai di dieu. Ari eta hareupeunnya nih. Mana geuning bat eueuh. Cikene mah aya di dieu deui. Ngan sabuat aing ngalieu ka maneh orai bat ngiles. Anehnya. Cik Aki Darum para mitra. Manehna ge kerung mah bari ngerut-ngerutkeun halisna. Ngarasa aneh luar biasa da tadi mah jelas sana orai sakitu badagna calangap. Bakat ku badag-badagna. Dalamun dibandingkeun mah cenah para mitra. Sagede catang jambe nu sok dipake naik cenah. Lamun aya acara-acara cenah para mitra dirancah. Memang para mitra nu disebut naik jambe teh tiba heula mula oge geus aya. Malah kolot baheula mah leuwih pinter dina main lais cenah kitu para wargi. Harita para mitra sadaya barang ningali kaayaan kitu hatungtungna Mang Lendra nyarita. Para wargi sadaya mangga urang teraskeun deui hanca dongengna. Harita para wargi sadaya atuh barang Aki Darum nyebutkeun yen cenah eueuh orai di dinya. Da harita teh orai jadi leungit tuluy Mang Lendra nyarita. Buah lain orai sa orai na meureun ki teh. Buah orai samanea teh meureun. Bisa jadi ki orai samanea teh.
Lain seoray-oray na oray kajajaden meureun. Meureun. Kun bae antep lah. Pokona mah ulah ganggu we nu penting mah. Pokona mah ye ulah ganggu. Syukur manehna geuwat nyingkir. Yu ayeuna mah urang teh Jang Dayat jeung si Ujer. Di mana tuh barudak teh nya? Sok misahkeun maneh dinu kieu teh. Lamun dina kalian kieu ulah sok misahkeun maneh. Kudu babarengan kabeh ye. Tak kieu hese nu sok misahkeun maneh teh. Waktu nyanganana babakuna mah. Omong Aki Darum bari nungtun kuda. Ayo atuh tapi nyangan ka mana ki? Uing heran atuh mun nyangan teh nyangan kudu ka mana uing teh? Ya pokona mah heuh ka mana nyanganana atuh? Ceuk Mang Lendra bingung. Ngaranna ge neangan dulu. Ari neangan teh meureun. Kanu teu nyaho, da nu nyaho mah lain neangan. Ai geus nyaho di mana tempatna mah lain ge neangan meureun eta mah ngaranna. Nyamper ari ai neangan teh meureun santeuna lahaloho kanu teu nyaho kitu. Buah didinya ngaranna neangan. Keun hayu jeung Aki gerayu urang teangan. Omong Aki Darum. Ayo itulah. Pokona mah. Nya tapi ka mana heula ki? Urang teangan kanu jembet we ka dinya tah. Tah kanu rembet ku kakayon urang teangan ka beula dinya tah. Pokona mah tah. Tah di dinya tah. Dari nu negrak mah geus yakin eueuh geuning. Sugisi di nu rembet ku kakayon mah kahalangan ku kakayon. Kitu pangpangna mah. Nu jelas mah mudah-mudahan bisa kapanggih ayeuna kitu. Tembal Aki Darum para mitra. Bari tuluy manehna ngalacat kana kuda. Lendra dititah ngabonceng di tukang. Dari kuda Lendra mah geus dititah ingkah ditatali oge para wargi sadaya. Atuh geus kitu mah Lendra atuluy nyarita deui. Nyayu atuh kieu. Ceuk Mang Lendra sabab Aki Darum can wakang ngabedal kudana. Dina pamustunganana, dina seuseuhanna mah Aki Darum jeung Mang Lendra teh kukurusukan kana rungkun anu bala ku saliara jembet cenah ku tatangkalan. Harita ge kukurusukan kana rungkun jembet neangan Jang Dayat jeung Ujer. Mimitina masih kene bisa tumpak kuda. Ngan beuki jero, beuki jembet, beuki hese dilewatan ku kuda. Kuda teu laju, da eueuh jang nyulusup acan, bakat ku jembetna ku kakayon di eta patempatan. Jaba katingali para mitra sadaya, menijigan poek lantaran panon poe ge, teu bisa asup ka eta patempatan. Karasana tiis nyecep di eta patempatan para wargi sadaya, tanda tara kasaba ku panon poe. Aki Darum tuluy nyarita deui. Geus urang tuna di dieu we kuda mah deuleu sia euy Lendra. Urang tuna di dieu sugan lu deungeun. Urang mah mending leumpang we, najan kudu kukurubutan oge. Urang sungsi we, urang teang. Sugan jeung sugan. Si Dayat jeung si Ujer araya di dinya atawa di hareupeun urang ayeuna. Urang mah ulah kagok da mulang deui ge jauh. Ayeuna mah urang teangan we sugan jeung sugan bisa kapanggih. Karunya itu di teangan teh deuleu. Temal Aki Darum. Bari harita ge para mitra teu kudu dinyakeun ku Mang Lendra. Aki Darum bari turun tina kuda dituturkeun ku Lendra. Kuda macul we sinanya tuan jukut, tapi sok sanajan kitu, kuda tetep harita ge para mitra di talian, maksud jeung tujuanana sangkan kuda henteu mabur. Para wargi kaum dangu, kaayaan beuki matak pikakeungeun. Harita teh para mitra sadaya di eta patempatan, tapi sok sanajan kitu pikeun Lendra. Ngarasa regreg oge lantaran dibarengan ku Aki Darum. Hiji kolot anu legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman. Jeung wani dina ngahareupan hal-hal anu gaib. Kitu kaayaan Mang Lendra, manehna ngarasa tenang oge
sok sanajan kukurubutan di Nubala. Harita para mitra sadaya Mang Lendra nyarita. Aduh, nyaratil jeung pareurih kieu ningkinya. Aduh. Cek Mang Lendra bari manehna teu boleh gegetret we ka saluar awakna para wargi sadaya. Oh, wayahna we, sok urang tuluy lempang. Tapi kade ye nya. Umalibir we ka sisi, sabah beh dituna mah ranca teh jero deuleu. Ulah pokona mah ulah ancru be nu penting mah. Cek Aki Darum para wargi. Bari kukurusukan kana rungkun jemet nu taneuhna nguyumbang ku cai. Harita para mitra sadaya kadenge sora nu kukucuprakan dina cai. Memang para mitra sadaya barang geus kitu atuh Mang Lendra ngalieuk geus kitu tuluy ngomong. Aridu saha ki nu nyang saya dina catangkai? Itu tinggal itu. Cek Mang Lendra bari neges-neges sabab kaayaan mungguh reyem-reyem para mitra sadaya. Nyake urang tilik-tilik. Moal majang dayat gitu? Cek Aki Darum. Sarua manehna ge neges-neges kaayaan di dinya. Nyawe ki sidik tu jang dayat. Aduh, nya jang dayat eta mah ki. Ayo urang sambeurkeun. Naon geuning eta jiga nu nangkot dina dahan kainya. Cek Mang Lendra bari kukucuprakan. Dina cai ranca sawates bitis para mitra sadaya. Geus kitu kadenge sora nu kukurubutan nyuai-nyuai kendang daunana jeung regang kai. Aki Darum harita teh para mitra tuluy manehanana nyarita. Jang dayat. Jang dayat. Kunaon atuh ari sia? Bet hees di dieu bari lagi. Kudang ya. Lain wayah hees, wayah kieu mah deuleu. Ari sia kalah hees di nu kieu patut. Cek Aki Darum para wargi sadaya bari ngaguyah-guyah awak jang dayat. Ye, udang jang dayat ya udang ye. Jeung eta deui kunaon? Baju rangsak, calana morosot. Angsrot geun atuh. Wirang ke panggih awewe deuleu. Aya we mah budak. Dasar budak ngora teu buat ponawah wadi. Eta calana morosot berurat alit gitu. Cek Mang Lendra mantuan ngangsrodkeun calana pangsi jang Lendra. Lantaran para mitra sadaya katingali jang dayat para wargi sadaya dina kaayaan anu lungse dina kaayaan harita teh calana pangsi morosot tebari ulad alit. Aduh, leuleus ki, leuleus. Jang dayat harosos semu ngalengis. Waktosna para mitra.